guru mursyid dina bidang kalam, aya mursyid dina bidang fikih, aya mursyid dina bidang tasawuf. Artina jami anu bisa nuduhkeun ka urang, ka awanan urang, ka kirangan urang. Ari urang teh sampurna henteu. Ngageningan urang teh can tiasa teh apa kana kawirang diri. Urang kedah caket sareng guru nu bisa nuduhkeunana. Lamun teh mah urang hayang terang kumaha agungna Allah. Urang hayang terang kumaha ari Allah teh aya guru bisa nuduhkeunana. Nyata guru mursyid anu bisa nuduhkeun fil ilmil kalam, dina ilmu kalam, dina ilmu tauhid. Margi dina nalika ieu urang teh kadang kabis. Nalika urang ditaros masalah ilmu kalam, ilmu tauhid, seueur jalmi anu melenceng. Aya nu nyebatkeun Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah teh anu gleng di luhur arsy. Aya nu nyebatkeun Allah teh gaduh padangan. Aya nu nyebatkeun Allah teh ngagaduhan wajah. Ujug yadullah fawqa aydihim. Jadi nyamikeun Allah sareng makhlukna. Bahasa Al-Qur'an lamun diterjemahkan secara lapan emang sapertos kitu. Tapi aya ilmu na ilmu kalam. Nemawi aya sapali hadis baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka arba'a kalimatin, saja meninggalkan 4 kalimat, maka kamilah imanuhu, maka eta jalmi sampurna imanna. Naon wae cenah 4 kalimat teh? Hiji kaifa, nu kadua aina, nu katilu mata, nu kaopat kam. Jalmi lamun ninggalkeun dina hatena 3 kalimat eta maka sampurna nyeunaan urang sareng Allah, tauhid Allah, ngaesakeun ka Gusti Allah. Mun teh mah aya pertarosan ti urang, aina Allah, kaifa Allah, mata Allah, terus kam Allah, maka jawab aina Allah, di mana cenah Allah teh? Yo. Ibu, hari Allah di mana? Cek urang teh di luhur gitu. Hari Allah teh di luhur. Di mana luhur teh? Pan ayeuna cek urang di luhur pan bumi teh buleun. Mun teh mah cek orang Amerika berarti digigir. Olaranana kumaha? Aina Allah, di mana Allah? Laisa fi makanihi wala yamurru alaihi zaman. Allah mah teu aya di tempatna, jeung Allah teu kalewatan ku waktu kata Allah. Lamun urang nekan Allah di luhur, berarti Allah teh perlu kana tempat gitu. Allah mah cenah aya dina hate, ngahinakeun Allah aya di awak urang. Urang teh cenah Allah da Allah di, berarti urang Allah teh aya di nempatan dalina di urang. Teu kenging. Naon barina eta Allah nempatan kana diri teh, eta teh nempatkeun Allah teh, eta teh mangrupikeun ngalemahkeun Allah. Da Allah mah teu aya tempat. Lamun ditempatkeun urang ka Gusti Allah, nempatkeun urang ka Gusti Allah, berarti nyamikeun Allah sareng makhlukna. Da Allah mah teu butuh kana tempat. Urang mah butuh kana tempat. Makhluk mah butuh kana tempat. Setiap jalmi butuh ka bumi. Teu boga bumi emang ngontrak da butuh tempat tinggal. Ka makhluk. Tapi mun teh mah teu pantes, Allah butuh kana tempat teu pantes. Makanya ditolak. Nah, ilmu nanti disebut ilmu kalam. Aina Allah, di mana Allah? Laisa fi makani, la yamurru alaihi zaman. Allah mah teh di tempatna, jeung Allah mah teu aya kalewatan ku waktu. Urang mah kantos urang kali orok, kantos remaja, kantos dewasa, kantos nin maot hareunya bener. Kaya zamana. Ya. Da ibu teka pungkurna baga rilis teh. Tapi kalawatan ku waktu jadi teka tinggali geulis teh. Lah ya mun makhluk, pasti makhluk mah aya ruksakna. Eta teh dina bab kalam saperti. Mata Allah, ari Allah teh ira cenah ayana awwaluhu bil ibtida wa akhiru bil intiha. Allah mah awalna teh aya mimitian, akhirna teh aya tungtungan.
kan urang mapan awalna aya mitian lahir akhirna aya tungtungan maut urang mah makhluk mah kitu sadayana makhluk anu berakal nu teu berakal pepeusna tah gelas waktuna sarita keneh ibu gaduh murang kali pasea tah di bumi teh kepikeun ka pepeus gelas mepeuskeun gelas tah waktuna pepeusna gelas teh saya waktuna eta perkara-perkara nu kitu oge tos aya tempatna kam Allah qul huwallahu ahad sebenarnya teh hiji tah eta ilmu na di dinya disebutna ilmu kalam urang teh moal apa kana ayana Allah dina Al-Qur'an teh aya sifat wujud nyebatin Allah teh wujud teh aya tapi aya konsep ulama kangge nerangkeun kana aya Allah nyata konsep ilmu kalam urang Ahlus Sunnah wal Jamaah dua imam nu dicanak ku Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Mansur Al-Maturidi Abu Hasan Al-Asy'ari agaduhan weh konsep dina ajaran agama naon ajaran agamana sifat nu wajib di Allah sareng sifat nu wajib di Rasul 50 sifat anu wajib di Allah sareng di Rasul 20 wajib di Allah 20 wajib di Rasul 20 mustahil di Allah 4 wajib di Rasul 4 wajib mustahil di Rasul hiji mustahil di Allah hiji oge mustahil di Rasul jadi eta konsep ulama ngadugikeun wujud idam baqa mukhalafatul jeung nu sanesna tah urang moal tiasa apal kakirangan urang